Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atba' tabi'in, al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Kiai Haji Tibri, oge ka Kiai Haji Masuri, Kiai Haji Rusdi, Kiai Haji Bahri, Kiai Haji Pati, Kiai Haji Imis, Kiai Haji Asep Camat. Malam ieu diangkat jadi kiai kabeh, terutama Profesor Kiai Haji Doktor Haji Supendi AF. Alhamdulillah tambah profesor. Para tur pemerintahanana anu alhamdulillah wigi selalu hadir, Pak Wigi selalu hadir. Berikut Batur Mudi geus jadi warga Sukamantri, asana paeh di dieu nyana eta. Ketua Panitia Penyelenggara PHBI alhamdulillah Bapak Camat, Bapak Haji Imis, kemudian Haji Humaini anu kusim goreng dimuliakeun. Mudah-mudahan orang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang dina saah ieu dipaparinan kanikmatan di samping sehat afiat, leuwih-leuwih ialah nikmat cahaya iman. Nuku cahaya iman ieu
urang bakal arasup ka sorga. Geus amin bae. Bangun deukeut ka sorga. Nu jelas emang pasti. Anu alhamdulillah sinar iman urang malam ieu ditambah ku ayana ngayakeun maulidan Kangjeng Nabi urang kan ngalayang ka dieu ngontrol mana Haji Imis mana Comot mana Haji Pendi itu mah lain kos Kangjeng kos jurig ja aduh bahasa gitu mah mana gitu rasa jurig emang ini hadir jelema kabeh apa jeung setan sih campur termasuk ieu meureun malam ieu urang mengenang kelahiran Kangjeng berikut perjuanganna oge wafatna anu Kangjeng Nabi mah kasep luar biasa gagah ganteng jadi nu dirayakeun ku urang nu diperingatkeun ku urang jelema nu kasep ayeuna leuleuh ka dieu ya Allah asal embung neuleuh aing ngadenge Kangjeng Nabi mah hayang jasa geus masyaallah urang rindu jasa sehingga urang wani ku ari ku kumpulan ku rindu barang neuleuh ka dieu ya asana sebel tapi lamun neuleuh beungeut mah beungeut jeung awak ebang teresep naon tuh resepna deul Haji Pendi maksudna boro-boro urang Lampung nu geulis kula ge teresep we kula ge ye kula komo urang Lampung mah nu putih teh anu gede adat atuh kolbalos ka ieu emang kos kitu bobohan Lampung lamun neuleuh sosokna mah kitu tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi na masyaallah urang lamun neuleuh jelema beungeutna jeung awakna loba nu pika bendueun tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Allah anu bakal jadi penghuni surga urang cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Haji Pendi cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Rusdi gitu keneh cinta ka Allah ngomong nama cinta ka Allah cinta ngomong nama cinta ya aya kesamaan dah oh jadi lamun ditinggali tina kacintana ka Kangjeng Nabi urang resep tapi lamun neuleuh beungeut sama sekali henteu hampir olab lah atuh mana ieu nu kasep mana jeuh eueuh jeung di solear teh 12 ya Allah tapi kula mah nambahan doang ti Kiai Tibrizi geus tadi muludna nama kuari kula mah nambahan ayat nu dibacakeun tadi ku kula kadenge jauh na arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'ilnihi
wasirajan munira jeung lamun nyaritakeun pertama maulidan carita ti Kangjeng Nabi Adam datang ka imah-imah di Mekah. Carita kedua Kangjeng Nabi mulai dilahirkeun. Carita katilu geus diutus Kangjeng Nabi umur 40 tahun. Kangjeng lahir di tahun gajah pas penyerangan Raja Abraha. Kemudian 40 tahun Kangjeng diangkat jadi Rasul. Tidinya Kangjeng Nabi berjuang. Ayatna nu tadi ku Allah dijelaskeun inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira al-ayat. Lamun dibahas dan opat syahidan kemudian wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan illallah ini wasirajan munira insyaallah datang ke maghrib bisukan. Jadi subuh salat urang kemudian terus berangkat deui zuhur salat terus ulah aya dahar paraeh bisa ya. Cak Haji Maman teh sia sampai keur aing protes jana. Payah Haji Maman. Nah, hiji bae urang syahidan. Kangjeng Nabi boga predikat Nabi Rasul, tugasna nomor kahiji syahidan. Hartina syahidan teh nyaksian. Ngan model Kangjeng Nabi mah. Nyaksian teh nyaksian ka tukang. Pan ai saksi mah nyaksian kanu sazaman. Kula lamun nyaritakeun Rusdi siap jadi saksi. Sebab sakola bareng eureun sakola ka bebene nyaho. Nyaho maksudna aya anu ditolak nyaho. Anya lolobana mah ditolak. Nya. Aduh. Aya nu ditarima, lobana ditolak. Jadi saksi teh siap jadi saksi sebab sazaman. Tapi lamun ditah nyaksian haji patin teu bisa. Atuh katukang teu bisa iraha lahirna haju pagaweana kumaha teu bisa. Ulah-ulah haji patin eta beta Haji Masuri JJ. Ulah datang ka teu dibawa JJ-na. JJ Masuri. Nah itu nyaho lahirna iraha. Kemudian nyana kos kumaha keur leutikna pagaweanana kumaha nyahona teh ngan saukur bobogohan ge haju bebeakan. Mobil bea, sawah bea. Mun bisa anak dijual mah dijual ieu gunyana. Lebih tirus ditambah jahatna bajingan mah. Maksudnya teu bisa tah nyaksian kanyana ngan dongeng doang teu bisa sebab teu kazamanan ieu mah keur contoh doang. Tapi Kangjeng Nabi mah bisa nyaksian bahwa Kangjeng Nabi Isa bener. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian
umat anu nakal ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian mundur ka tukang ka zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng siap nyaksian karena kebenaran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian anu kufar anu teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang bisa nyaksian mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kangjeng Nabi siap nyaksian pan model mah model ka tukang. Ya Allah iyalah syahidat mantak di akhirat engketel kabeh mun tayang ka Kangjeng Nabi hayang disaksian ku kaji pendit teh pan sok didongeng ke Nabi lulumpatan teh kumaha kare nyan sakabe jalma lulumpatan terus ikut moro-moro ka Nabi Adam. Ya Nabi Adam kami minta tolong ari minta tolong jeung syafaat lain teu karunya kami oge dah kersusah tuka dituka Nabi Idris ya Nabi Idris kami minta tolong ari minta tolong jeung syafaat wallahu a'lam. suarana Masya Allah 2 menit deh bubar. Jadi ieu kabeh minta tulung Kangjeng Nabi Adam minta tulung teu bisa nyapaat lompat ka Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi lompat ka Kangjeng Nabi Nuh terus ka Kangjeng Nabi Hud terus kan Soleh terus datang ke Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan coba ayeuna urang datang ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nabi-nabi nu baheula, umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi, siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat nu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya. Pokokna mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh. Ku Haji Imis diberkatan. Eta pembelaanna berkat. Sia da Haji Imis nyok keberkatan nyon teh. Dibela. Atuh lamun nabi nu baheula minta perlindungan ka Kangjeng Nabi siap. Sehingga dijelaskan dina Al-Quran syahidah. Ya Allah ya Rabbi. Atuh komo urang Haji Masuri lah salah-salah setik mah dibela lah. Dibela. Haji Masuri. Malaikat ke dipanggil. Mau geter-geter cenah. Berapa tahun sih umur? Geus bisa ngomong. Sebab rarasan loba jasa kasalahan. Cak Haji Masuri rendeng kan atuh aing jeung Rusdi mentanyana jeung Haji Bahri maksudna abeh ngahiji kitu dirantena sebab rarasaannya ge bakal piranteun ieu
dirinya ditanya pasti kan loba kesalahan ketika iya loba kesalahan kan dek dikanarakakeun cek Kangjeng Nabi ulah waka dikanarakakeun ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula Masya Allah itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta mun polisi kos gitu ya Allah ya Rabbi geus lepokan nama wigi mah orang kawinkeun di dieu lamun abri polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat mantep jasa Kangjeng Nabi teh ya jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina ulah dideuleuh Rusdina ulah dideuleuh Haji Bahrina tapi deuleuh hatena aya Muhammadan tahu aya Muhammadan pandang ieu manya lu batur dibela ieu henteu ieu kumaha Haji Pendi coba aya Muhammadan coba tanya ditanya heula nyana ya sa Haji Pendi wau ka Kangjeng Nabi Muhammad ai ka Kangjeng Nabi mah wallahu alam ngan aya Muhammad di dieu Muhammad mana Muhammad pengkolan ayo geus wayahna mah aja kana rakal sakeudeungnya embungnya embung sebabnya lagi osok maca sholawat nah atuh aya Muhammadan menghargai kangaran Muhammad Masya Allah atuh Kangjeng Nabi Adam ge kaget begitu diasupkeun ka sorga di lawang aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teu Adam Rasulullah kaget ditanyakeun ku Kangjeng Nabi Adam ya Rabb Gusti ari eta di luhur lawang ngaran saha Muhammad ai Muhammad da saha incu anjeun irahayana nabi terakhir wahara amat geus ulah loba omong cek Gusti Allah eta mah hamba aing kakasih aing anu bakal nyalametkeun seluruh umat Masya Allah geus aya di luhur sorga unggal lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lawang Haji Pendi aya kuari Ahok babatur dagang karung atuh ulah sajan babaturan ge ulah aya Ahok kan komo aya haritan atuh ulah nah ya deh besi hanas jeung hanas duit teu sabaraha di akhirat Muhammadna kahapus ku haritanu naudzubillah min dzalik kahapus ku Ahok ulah sabarangan geus ku ari mah hilangkeun di jero hate urang kafir-kafir geus catet Muhammad di jero hate Muhammad gitu bae Muhammad mana wallahu alam Muhammad atuh babad Kangjeng Nabi syahidan lantaran ngajina geus peuting ieu mah kieu Kangjeng teh syahidan nyaksian nu bener Kangjeng teh syahidan nyaksian nu salah Kangjeng Nabi siap jadi saksi nu dipake karidho ku Gusti jeung nu dipake ka bendu ku Gusti nyaho protes kabeh di akhirat Muhammad wawanianan kau make siap nyaksian umat nu baraheula nabi nu baheula bahkan nyaksian nu saralah Firaun Namrud jeung sajabana nyaksian bahwa eta salah di mana cek Kangjeng Nabi kula boga mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin
zalikal kitab Al-Qur'an anu luar biasa agung luhung mulia pohara la raiba fi teu aya kamangmangan saeutik-eutik aja hudal lil muttaqin sebagai pituduh yang jelema anu tararakwa di Quran ayat cerita Adam di Quran ayat cerita Kangjeng Nabi Idris di Quran ayat Kangjeng Nabi Nuh terus Musa Isa dan lain sebagainya ayat cerita musuh-musuh Allah tentang Fir'aun tentang Qabil tentang Fir'aun tentang Namrud tentang Kan'an dan lain-lain sebagainya kula nyaksian berdasarkan mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim. Osok maca Quran mengaji osok maca Quran sabaraha kali tamat sapoe ngabong burut sia maunya sapoe 5 kali itu percaya yang mah potongan kos dia mah cuma sportif sabulan tamat deh ente berarti ente Rusdi sarua wah ya sarua ya Haji Bahri alhamdulillah banyak nama alhamdulillahirabbil alamin awas ya Al-Quran teh hudan lil muttaqin baca Kangjeng Nabi apakah ayeuna henteu ningali nyaksian wah coba ya di lembur aya nu maulidan saha anu ngajina saha anu maca Qur'ana saha anu ngadirikeunana saha anu halaladirna saha anu merean berkatna saha kadele emang Kangjeng Nabi kumaha basyarun walaysa kal basyar manusia tapi lain kos manusia biasa nyali Kangjeng Nabi tak sing ade besi di ditu manggi sesengitan atau belah dia sing ade besi manggi sesengitan nah maksudnya sesengitanana duyung apa lain besi duyung berarti titari kolot mah nyaksian kan bener nyaksian kan salah cak Kangjeng Nabi sing hade tuturkeunlah Al-Qur'an tuturkeunlah petunjuk carita kaula tuturkeunlah ulama sebab ulama al ulama warathatul anbiya ulah nuturkeun musuh Allah saha setan jeung para kufar kulantaran eta setan diomong-omong baik setan berpikir cak setan teh aing geus capek ngagodaan jelema aing geus tobat cak hayang aing deuleu jelema ka masjid muluda cak setan aing geus tobat datangnya na ka kiai assalamualaikum hebat setan mah pas setan salah soal profesional kan bahasa naon bae bisa good morning bisa setan bisa naon cek kiai saha hampura kula setan kaget biasa pakai jas kos Haji Bahri gitu tah pakai sorban gitu ya maksud setan kabeh tah jangan lagi pakai jas biasa pakai sorban cak kiai teh dia setan kula bosen ngagoda jelema
ngazolim ngagodanya mabok ngezina judi segala ngabohong wah komo ka pamarentah makanya capek hiji pamarentah nu lolos di godaan kula hiji pemuda ku hari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula aju sia itu kan buka di setan kula yang janji santri kiai naon atuh sia kula yang masantren cak kiai teh aduh aing boga santri setan poara ya tetep kula ibu beneran caknya nangis hayang tobat jasa ke Allah kula nek masantren tuduhkeun jalan ke Allah bosan jasa kula hirup terus ngagodaan jelema bae teu eureun kula hayang tobat di mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh tah budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cak setan terharu Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula mah tadi terima aya geus tenan teh cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok atuh setan mondok setan bae mondok urang Cilongok teh mondok goblok teh setan mondok ngajinya tuh bisa nyana barang geus kitu bebeja ka kiaina kiai kula amil jurumnya sorok ngelang nasal geus alpia johar maklun kabeh geus haji aya kede eueuh nu endek dibikeun ka kula eueuh cek kieu beak kang main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kieu kula hayang boga ilmu ma'rifat cek luhur jasa kan hayang jadi wali kula cek coba tuduhkeun ka guru mursyid di cek kiai na ge haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus dan neangan ayah seorang bijak seorang wali ngaguru kadinya dititah ku kiaina teh kiaina datang ka dinya Assalamualaikum kusalam naon kiai kula boga murid ieu geus pinter jasa hayang boga ilmu ma'rifat saha ngaranna ieu walhan mah setan iya setan setan mas santen di kula geus kebal iya yang jadi wali masa setan yang jadi wali ibu ieu bejana manu sadar beureun tiba heula can nyorang aya setan sadar karena ieu gitu teu naon sakiana teh geus atuh di pagahan zikir Haji Bari mah zikir 100 geus puyeng setan mah 2000 illallah setan buat ya masalah cau bagi illallah setan mah gitu setan malah jadi pemimpin Haji Bari ge dipimpin ku setan kadang-kadang mimpin tahlil setan teh mimpin teh ku geus hebat-hebat zikir bangsa Haji Bari Haji Pendi lelet kabeh ku setan bulan illallah setan hebatnya sih setan masya Allah ceramah jadilah yang hebat akhirnya ceknya teh kesel amatnya ya ceknya hirup hayang ke sorga kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere
nyana teh dibukakeun hijab ka sorga. Atuh Rusdi beten pernah ka sorga. Haji Bahri iraha ka sorga. Kumaha Haji Masuri mah wallahu alam. Segala Haji Patin wallahu alam. Karak cita-cita bae ka sorga. Ieu ka sorga langsung. Masyaallah, cak setan ku ngeunah-ngeunah deui di sorga. Hebat di sorga. Hayang naon aya. Bidadari nang karak 73 kabeh. Waduh, ceknya mangani ucedaan. Aduh ucedaan hebangna urang Cilongok. Dan lu menti ceda pitak. Ieu teh lesang. Bidadari lesang. Anu neuk numpakana Rusdi bungeun. Bungeun bidadari ge. Atunya nama lesang ieu koromod. Nganai ka sorga mah diganti ngana ge make beungeut itu moal beungeut tuh ieu urang boro-boro di sorga 2 kali gitu betah misalnya di sorga ya di peni aing mah usul ka Allah Gusti ieu turunkeun ieu kurang atuh menghalangi pemandangan masa di sorga kos kieu atuh ku ari ge teu betah atuh koba di sorga. Nah protes kula langsung ke Allah protes. Tapi lamun ka sorga diganti moal beungeut nu ieu. Kasep biasa. Kuari mah nu bogoheunana papajikanna ge geus teu bogoheun. Majikanna kuari geus protes we. Teu bogo incu da ge geus ngusir incu. Atuh. Nah iya di sorga teh di sorga setan mah aya-aya bae cek gini teh asana aing karesel hirup di sorga kesel tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae sakana ngeunaheun asana ngagoda jelema mah ieu karariejeun sakana di sorga teu betah aing mah kulantarannya na berpikiran setan deui akhirna kalakuannya na di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud gunana bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya saja ngadu-ngadukeun malaikat bae. Walaupun malaikat teu bisa kahasud, ngan nyana nyaho karakter kos ieu setan. Moal bisa kahasud malaikat mah. Ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga. Urang teu betah ya kos ieu nya penghuni sorga si kos kieu. Sakiana hasud, takabur, haju ngadu-ngadukeun jelema. Ieu kubae usul ka Gusti Gusti hamba Gusti aya di sorga tapi lain penghuni sorga ieu abdi protes cak malaikat kubae saha cek Gusti maha uninga haha cak Gusti atuh eta mah setan ieu pan ieu bisa ka sorga atuh lantaran nyana boga ilmu luhur ma'rifat sehingga dikasorgakeun tapi ieu kuari teu nyaman di sorga diadu-adukeun bae bidadari raribut bidadari wow geus pokona mah teu nyaman bae geus malaikat kitu keneh nu tadina bidadari daek dicandungbung jadi diributkeun ku setan goblok setan mah gitu cek Gusti Allah atuh dasar setan mah setan bae sadajan ka sorga di sorga ge tetep bae setan mah setan bae sebabnya nama geus dilaknat ku aing nya nama tetep bae penghuni neraka turunkeun ka handap di sorga buk ka handap jadi batu begitu jadi batu terus ditaruh
ditempo ku Ahok ku Haritanu. Oh iya pangeran yeuh. Oh cakiana iya pangeran yeuh. Ahut termasuk Ahut tetangga Imis. Oh sadei Tegwan sadei Acoy Akiong. Oh iya di Paranggul kunyana dibawa ka imah disembah. Setan mah geus jadi batu ge masih ngagoda jelema bae. Setan tah lumatak dasar setan kajen teuing masantren setan bae. Setan kajen teuing geus diwali-wali setan bae. Setan sanajan geus dikasorgakeun sakali setan bae. Sakaligus dimamakeun diabuyakeun abuya Kiai Haji setan bae tetep. Sakali setan bae. Dan nu mantak sing hade urang beusi boga babaturan setan atawa boga pamajikan setan. Emang nu kos kumaha cenah Kiai setan? Setan mah hiji nu sok nonton TV. Kabeh. Berarti setan kabeh. Iya ge setan. Setan. Da ieu nu sok ngabohong setan. Anu osok tilok make jilbab setan. Anu osok ping-ping na kadeuleu mun awewe. Eta mah raja setan. Anu osok nguludan hayang berkat. Ada setan, iya tah ieu. Setan. Tah ieu. Jadi oreganan sakali setan Kangjeng Nabi syahidan. Nyaksian kaharep, nyaksian katukang, nyaksian para rasul, nyaksian para nabi, nyaksian para wali, nyaksian para solihin, nyaksian bahwa Namrud salah, nyaksian Fir'aun salah, termasuk nyaksian ke setan bahwa setan teh dolalum mubin. Sasar anu nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Saenyana setan musuh nyata. Tak tinggal urang sing hade kuari sebab setan mah di balai desa aya setan. Di kecamatan aya setan. Di DPR mah setan kabeh. Di mana deui? Di mana deui? Atuh sebutan atuh sia di pos kamling sama jurig jeung setan. Ai di mana deui? Ayo taksi gade. Mandak kula mah henteu sieun ka setan. Sebab kula bareng jeung raja setan. Aman. Anak-anak buah setan eleh kunyana kabeh. Wah atuh jeung raja setan mah tenang. Nyana mah bintang 7. Aduh Gusti Allah nu agung. Naik kakarak syahidan tugas jam 12. Encan wambu basyir. Nah, urang muludan di mana deh ya? Nah, bagian wambu basyiron wa nadhiro. Kakarak syahidan hiji. Ti Kangjeng Nabi Adam yeuh. Geus datang ka kuari syahidan. Tanggung kuana ieu lah. Urang alhamdulillahirabbil alamin boga Kangjeng Nabi anu geus diaku ku Gusti Allah syafaatna nu sok disebut syafaatil uzma. Boro-boro urang sebagai umatna nu bara heula ge disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah nu dibacakeun tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Alam masih wallah, langit alam Kangjeng rahmatan lil langit, bumi masih wallah alam rahmatan lil bumi, manusia alam
atur rahmatan lil manusia kafir di alam, rahmatan lil kufar hewan, kufar rahmatan lil hewan, atuh tatangkalan ge atuh masih Allah rahmatan li tatangkalan kabeh karahmatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat sing hade bahwa Kangjeng Nabi sebagai syahidan urang bakal disaksian kebenaran urang lantaran urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, nikmat urang disaksian ku Kangjeng bahwa urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, lamun saksila Kangjeng Nabi geus moal hese sorga hiji. Nomor kedua sing hade sakali setan bae sing hade urang besi boga batur setan, tinggal karakterna aya tanda-tanda setan ke insyaallah urang caritakeun moal kaburu ku ari mah sebab geus jam 12. Jadi tinggal nyaritakeun engke tuh ieu mah dasar setan meureun kana dahar bae ya aya turunan setan ieu we dua ieu anakna ieu bapana gitulah sing hade nya ieu urang sakali deui urang kukumpulan di hadiran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang disaksian bahwa urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Di akhirat pasti urang dibela disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar Kangjeng Nabi mudah-mudahan nyorot ka hate urang kabehan sehingga tambah yakin, tambah mantap, tambah ibadah urang ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, urang bakal paeh akhir hayat urang maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Sakitu bae pihatur ti simkuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.